warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, wilujeng wayah kieu oge wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Gunung Dahu, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu dipalihan dieu oge hayu urang tuang deui sasarengan. Wargi-wargi sadaya, dina dinten ieu pribados bade ngajak wargi-wargi sadayana kangge masak gulai pepaya. Wargi-wargi sadaya, gulai pepaya natos asak ayeuna urang lajengkeun kana balado lele. Balado lele sareng gulai pepaya natos sasak hayu urang siapkeun.
wargi-wargi sadaya tuangan atau serapi janten hayu urang tuang deui sasarengan. Taruang. Mantep lelena. Lele jumbo. Dagingnya tinggal di kandel.
alhamdulillah wareg tapi nikmat kawas pisan, tapi lumayan lah dah. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah tuanganana atau seep lauk nauge ini bersih lumayan ada. Oke, patuangan betos wareg janten waktu pribados pamit mundur. Insyaallah urang teh sapatepang na mukbang anu sanesna wilujeng kantun permias wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.